warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang hate Dimas Jeri. Bari nganjang ka pasar Dimas kadenge sare biola anu kacida endahna Dimas maksakan indung kuring neangan sare biola. Bu abdi hoyong ngadungu musik biola bu, cek kuring Dimas. Indungna ngajawab engke enggeus meuli heula kabutuhan keluarga. Mohon bu, Dimas ngajawab saotos di indung kuring hengse anjeunna ngajak kuring meliarian musik bola saatos kuring ningali biola anjeunna main kuring ngahargaan kuring karasa sareng tungtungna kuring mutuskan pikeun ngajantankeun eta impian kuring. Kuring balik ka imah, kuring ngabajaan bapak kuring kajadian di pasar. Dina hate leutik anjeunna ngadoa, duh Gusti hatur nuhun tos masihan abdi kolotna soleh anu mikanyaah. Kuring nepi ka kuring tumuuh kawas kieu, ujuk-ujuk bapak nanya ka Dimas, Dimas mun geus gede hayang jadi naon? Kuring hayang jadi biola hebat. Dimas ngajawab, muhun lanjeng Bapak bakal nelpon tutor biola anu bakal ngajarkan maneh kumaha main biola. Leres bapak. Dimas mimiti ngaharawos leres tapi anjeun kedah rajin main biola sareng tong hilap. Ningkatkan pelajaran di sakola. Oke nuhun, jawab Dimas. Ujuk-ujuk bapana Dimas langsung nangkep Dimas dituturkan ku indungna. Dimas jero hatena ngadoa, ya Allah mugi ulah pisakan abdi sareng indungna bapa abdi atanapi analika abdi ageng amin. Sahabat keur gede kadua kolotna Dimas gering ku kituna Dimas hariwang kana kasehatan kolotna. Ahima Dimas nanterkan kolotna ka rumah sakit pikeun dipariksa kasehatanna. Bapana Dimas nelpon ka Dimas ka dieu bapak abdi hoyong nyarios. Beja ka bapak, nya ieu aya urusan naon? Pak, bapak kudu istirahat baheula, cek Dimas. Samuhun beja nuhun bapak mung hoyong nyarios janten murangkalih anu soleh pinter sareng ngatos, cek si bapak ku banget lemah. Oke iya. Dimas ngajawab waktosna Dimas angkat ka sakola terus pamit ke bapak. Sareng indung Bu abdi bade ka sakola heula saatos abdi les mampir deui, cek Dimas. Nya Dimas sing ati-ati di jalan jeung kuring oge mamatahan anjeun sing kuat ulah uzin kana kakurangan. Indungna ngajawab ku sora rada lemah sabet indit ka sakola. Dimas ngarasa aya nu nyunda dina hatena sieun ditinggalkan ku kolotna. Salila kelas anjeunna teu konsentrasi jadi guru na skoldet anjeunna. Saparantos pelajaran biola Dimas gagancangan nganjang ka kolotna. Saparantos dugi ka rumah sakit Dimas heran naha aya rombongan di kamar tempat bapak sareng indungna dirawat. Aima Dimas asup ka jero sarta manggihan bapana jeung indungna geus maot. Manehna carik jeung bajoang teu aran-aran dokter mantah abdi anu terakhir kedah dirangkul sareng dicium ku bapak sareng ibu. Terus abdi nyuhunkeun nya yen pesen anu didugikeun ku pun bapak sareng ibu bakal leres amin. Saparantos kolotna pupus anjeunna henteu main biola sareng didegekeun ku paman sareng bibina.
Aranjeunna parantos ngagaduhan anak anu hamilna Hanzo henteu resep kana Dimas sabab saprek digedepan ku bapa sareng indungna ngan ukur Dimas anu dimanja mamang Dimas sabab saprek Dimas hanya ka Dimas dim rek les biola deui teu hayang cek demi cek Dimas mun kitu mah bisa Hanzo kumaha kitu tanya pamanna deui Dimas jempel ka sekedapan sabab bapana Hanzo teu nyahoan yen Hanzo teu resep ka manehna tapi Dimas ingat kana pesen bapana jeung indungna. Mohon paman abdi bade ulin jeung si angkel. Cek si Dimas ulin jeung si Hanzo isukna nalika anjeunna hoyong diajar main biola sareng Hanzo. Beungeut marubut ingat kana rangkulan bapana jeung indungna Dimas carik dina hatena hayang dirangkul. Pikeunnya ajeng dimanjakan ku bapa jeung indungna nyamperkeun ka anu leutik hatena mugi sing tabah dina ngajalanan ieu kahirupan tanpa bapa jeung indungna teu ngadungu anjeunna Dimas nya teu kunanaon lain-lain kudu hati-hati nya. Jalma eta tungtungna sanggeus anjok ka tempat Hanzo diajar sarta mainkeun alat musik. Hanzo tos dugi ka tempat latihan katinggal sinis Hanzo ka Dimas anu ngaheureunkeun Dimas ujuk-ujuk Hanzo nanya bari banget ambek. Naha anjeun datang ka dieu bapa kuring dititah anjeun. Dimas ngajawab jeung banget ambek pisan tapi Dimas henteu ngawaleur naon anjeun. Dimas teh ngajawab jeung banget ambek pisan tapi Dimas henteu ngalawar naon anu diamongkeun ku Hanzo sanajan Hanzo budak leutik ambek. Janten Dimas sareng Hanzo diajar sareng main musik babarangan. Dimas main bola sedangkan Hanzo main biola. Lila Hanzo jadi ambek pisan ka Dimas lantaran Dimas teu bisa ulin jeung instruksi Hanzo. Kumaha maneh ku kuring dititah maneh mainna pake not tinggi lain not loud, tanya Hanzo anu panonna pisan. Nalika Hanzo ambek pisan Hanzo tungtungna kaluar di kamar sareng ngabantingkeun kursi piano Hanzo kalawan banget surem. Dimas oge keluar ti kamar indit ka pasar pikeun nginget-nginget bangsa ka tukang jeung indungna dina jero hatena ngomong, ibu abdi hoyong nginget-nginget zaman baheula nalika urang di pasar sareng patepang sareng jalma anu main bola. Ujuk-ujuk Dimas nempo akina keur main bola bari jeung indungna. Teras si akina nanya, maneh masih main bola? Dimas sedih sabab bari keur main bola jeung Hanzo digaraan ku Hanzo. Dimas nanya ka eta lalaki, naha aing sok dibenci ku lancek? Nah, kunaon aing beda kalawan emosi sabab parantos mang tahun-tahun henteu ningali kolotna. Dina jero hate leutikna nuhun Gusti anu parantos maparinan nikmat
anu teu aya watesna sanaos abdi lahir sangsara, nanging abdi ngahaturkeun nuhun pisan kana kumia anjeun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.